Assalamualaikum Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda ayeuna urang diajar ngeunaan pupujian. Saha anu uninga naon ari pupujian teh? Hayu urang pedar. Urang mindeng ngadengikeun pupujian, boh di masjid, boh di madrasah. Ari di masjid mah biasana dihaleuangkeunna teh sameme tepi kana waktu salat. Ari di madrasah mah biasana dihaleuangkeunna teh sabot nungguan pangajian di mimitian. Tah, siswa-siswi sadayana naon sih ari pupujian teh? Pupujian nyaeta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran Islam. Asalna tina syair atawa syiir. Nyaeta puisi anu asalna ti sastra Arab. Ciri-ciri pupujian. Nu kahiji, biasana pupujian teh diwangun ku opat padalisan dina sapadana. Padalisan dina bahasa Indonesia hartina jajar atawa baris. Pada hartina nyaeta bait. Nu kadua, biasana dina sapadalisan diwangun ku 8 engang. Engang dina bahasa Indonesia hartina suku kata. Tah, ayeuna mah cobi tingali tayangan pupujian. Mangga wilujeng nyakseni. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senen taun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ka-12na April bulan Masehina tanggal ka-20na Ari bilangan tauna 500 cariyosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahaya mani ngempur di bumi hurung mancur. Saparantosna siswa-siswi ningal tayangan tadi, mangga ayeuna midamel pancena. Pancena aya 2, anu kahiji nyaeta midamel latihan soal. Mangga diseratkeun dina buku tulis bahasa Sundana masing-masing. Anu kadua nyaeta ngaregepkeun pupujian anu nembe ditinggal dina tayangan. Siswa-siswi sadayana sakitu wae pedaran dina danget ayeuna. Mudah-mudahan naon anu dipedar dipikahartos kesadayana. Wilujeng patepang deui dina video pembelajaran salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.